kula ya mun ngabar sababaraha kiai anu make duit bank sakarat teh hese eta kiai. Aya anu hafizul Quran bunuh diri. Ya kan orang kukula mun dicaritakeun kos hafizul Quran talar Quran tapi kan bunuh diri. Naudzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik. Mun nyaritakeun kos kitu. Ku sababna cangkang doang kan Quran. Cangkang doang. Aya pamajikan ustad gantung maneh. Dia mun dibejakeun kan dararatan ka dieu. Kumaha kiai permasalahan ieu bunuh diri padahal hafizul Quran. Masyaallah karim. Anu pamajikan ustad gantung maneh gantung diri ya Allah ya Rabb padahal mah pagaweana ngaji eta teh ngajina kos kitu. Ieu mah dicaritakeun naon ieu jang patali jeung diri urang sing hade ulah mengabaikan syariat aja dibobodo ku nafsu urang teh atuh hayu-hayu nafsu mah malah eureun-eureunna ka jeung kumaha salametkeun diri urang sing hade. Masya Allah tah ieu nu hese sakarat bae kiai sabaraha nu hese sakarat. Aya kiai ieu keur carita lain daerah urang aya belah geus 5 poe sakarat. Akhirnya kan anakna datang minta tolong. Kumaha emang saya eta teh nyaritakeun nyana ngadalilan kredit halal. Coba harewaskeun titah tobat ya dari cai inumkeun harewaskeun atur salam itu betakeun atur salam tobat bae insyaallah gitu. Dibejakeun diharewaskeun diinumkeun langsung les ieu keur carita Masya Allah karim loba nu hese-hese menentang syariat teh kumaha kuari mah ku nafsu ngadu dalil jeung sajabana sabodo tapi engke wae sakarat sanunya naudzubillah min dzalik urang da bangka hese ngucapkeun la ilaha illallah deureus aya nu nalkinan deureus aya keneh mun eta mun sosoranganan keur carita ai kitu batas bangka Allah waliullah malah ngeunaan sorangan malah Gusti Allah asok diasingkeun wali sorangan riweuh gitulah wali Allah. Nah ieu bakalna Mahdi setelah Mahdi Dajjal memeh Dajjal kuari bae geus kos kieu kuari teh geus kos kieu kula ngobrol jeung Habib Lutfi kamari carita thariqah saha anu norekat ayeuna ngabangga-bangga thariqah suluk henteu riyadhah henteu tafakur henteu dikeur carita ngan sakadar sebuah nama kan thariqah teh urang di Kulon baheula aya Ki Asnawi Ki Abdul Karim tapi kan pibuktian nu norekat teh ngan sakadar ngaran ai norekat baca anti ngadar duit pamarentah sadunya kabeh sadunya